Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Putri Karissa Ajahra ti kelas 8D. Salam hormat kasadayana ka para guru nu dipikahormat, karerencangan sakelas jeung kasadayana nu nyaksian ieu biantara. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos masihan kasehatan jeung kasalametan dugi ka ayeuna. Dina waktos nu mulya ieu abdi bade nyanggakeun biantara anu judulna ngajaga jeung ngahargaan kabudayaan Sunda dina acara adat. Wargi sadayana, adat Sunda teh boga budaya anu kacida beungharna, unggal kampung, unggal lembur, pasti boga adat jeung kabiasaan nu diwariskeun ku karuhun. Salah sahiji nu sok dilakukeun di sababaraha wewengkon nyaeta upacara adat sapertos serentaun, mapag tahun anyar Sunda, jeung upacara pernikahan adat Sunda. Acara-acara adat nu sapertos kitu hentengan saukur hiburan, tapi boga harti jero. Dina upacara serentaun, contona masyarakat ngaturkeun rasa syukur ka Gusti Nu Maha Suci pikeun hasil tatanen. Aya oge seni-seni tradisional anu sok dipintonkeun, sapertos angklung, calung, jeung jaipong anu ngingetan urang kana jati diri warga Sunda. Tapi di zaman kiwari, budaya lokal sok kaseretkeun ku budaya luar. Loba remaja anu leuwih apal kana budaya modern tibatan kana budaya sorangan. Padahal budaya Sunda teh lain ngan saukur pakaian jeung tarian. Tapi eta bagian tina jati diri urang, bagian tina sajarah anu kudu dijaga ku sararea. Upami urang teh miara budaya sorangan, saha deui nu rek neraskeun, ku kituna salaku generasi ngora urang kudu bisa ngamimitian tina hal-hal sajana sapertos nu kahiji miluan acara adat di lingkungan sorangan, nu kadua belajar seni tradisional sapertos tari, ngadongeng jeung main angklung, nu katilu ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sapopoe, nu katerakhir ngahargaan jeung ngadukung seni lokal. Ku cara kitu urang ngabuktikeun yen urang ngajaga warisan ti karuhun. Wargi sadayana, kabudayaan Sunda teh pusaka anu teu bisa diganti. Acara adat teh tempat urang diajar nilai gotong royong, hormat ka sepuh, jeung rasa syukur. Mugia urang sadayana tiasa janten generasi anu lain ngan saukur bangga kana budaya Sunda, tapi oge sanggup ngajaga jeung ngamumulena. Sakitu wae biantara anu tiasa sim kuring didugikeun. Hapunten bilih aya kalepatan tina picariosan atanapi tina biantara ieu. Hapunten kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.